Bismillahirrahmanirrahim. Far'un ari ieu eta hiji cabang. Lawin kodot lamun narima beak naon iddatur raj'iyati iddahna awewe anu ditolak raj'iyah. Sumanakaha tuluy nikah wa ieu si raj'iyah akhara kalalaki sejen. Pada tuluy ngaku saha mutallikuha anu lalaki anu nolak ka ieu si raj'iyah alaiha ka eta raj'iyah au ala zauji sani atawa ngakuna ka salakina nu kadua. Ngaku raj'atan kana rujuk qoblan qidoil iddati dina samemeh narima beakna iddah. Pasbata bahkan pasbata tuluy netepkeun we ieu si mutallik teh zalika kana eta da'wa bibayinatin kalawan aya saksi. Alam yasbut atawa henteu tumetep ieu zalik lakin aqarra tatapina ngaku itu zaujah jeung salaki nu kaduana ay az-zaujatu tegasna pamajikan wasani jeung salaki nu kaduana lahu ka eta zauj awal bihi kana zalik. Tah kumaha lamun kitu ieu jawabna akhoda maka nyokot we si zauj awal teh nya mutallik teh ha ka eta zaujah li annahu karna sanyana kalakuan qad sabata nyata geus tumetep bil bayinati kalawan aya saksi awil iqrori atawa aya iqror naon ma perkara yastazimu anu ngamistikeun ieu ma pasadan nikahi kana pasadna pertikahan. Pasad pertikahan ka lalaki nu kadua na gitu. Walah jeung eta tetep meunang pikeun zaujah alaihi wajib ka itu zaujus sani bil wat'i ku sabab wati mahrul misli ari meunang mahar misil. Titik. Palau angkaro maka lamun teu ingkar saha asani salaki nu kadua aroja'ata kana rujuk sudiko tah dibenerkeun ieu si sani biyaminihi kalawan sumpahna sani pi ingkariha dina ingkarna ieu si zaujah. Lamun si zaujahna ingkar bari salakina deui ingkar salaki nu kaduana li anan nikah karna sanyana nikah eta waqa'a tumiba itu nikah nya nikah ka salaki anu kaduana sahihan barina anu sahih. Wal aslu jeung ari asalna deui eta adamu rij'ati teu aya rujuk. Nah, atau ki masalah nawa aqarat atawa ngaku sahia itu zaujah dunasani teu ngaku salaki nu kaduana pala yahudu maka teu meunang nyokot si zauj awal ha ka eta zaujah li ta'alluqi haqqi sani karena ta'alluq keterkaitanana hak salaki nu kadua hatta tabina sehingga pegat pisahnya ieu si zaujah minasani ti salaki nu kadua. Idla yuqbalu lantaran teu ditarima naon iqraruha iqrarna si zaujah alaihi kasaha madorot kasi sani zaujus sani bi raj'ati kana naon rujukna madamat salagi langgeng ieu si zaujah eta tetep bi ismatihi aya dina ririksaan si ieu zaujus sani dita'alluqi haqqihi karena berkaitan hakna ieu zaujus sani bihaka zaujah. Nah, terus kieu ama ida banat anapun di mana-mana bain nya pegat ieu si zaujah minuti si zaujus sani patus lamu maka dipasrahkeun we ieu zaujah lil awali
ka salaki nu kahiji bila aqdin kalawan teu aya akad. Wa atot jeung mikeun ieu si zaujah wujuban kalawan wajib al awala ka salaki nu kahiji qabla bainuna tiha dina sameme pegatna si zaujah mahrul misli mikeun kana mahar mislil lil hailulati karena aya hahalang kitunya kahalangan asodiroti anu muncul anu timbul min hati si zaujah bainahu antara eta zauj awal wa baina haqqihi jeung antara hakna ieu zauj awal binikaisani ku sabab nikah ka salaki anu kadua. Hatta lauzala sehingga lamun teu amah leungit ieu nikah usani akhodat maka nyokot we zaujah al mahro kana mahar lirtifa'il hailulati karena leungitna naon hahalang. Walau tazawajat masalah deui kieu laut tazawajat lamun teh mah nikah kawin saha imro'atun nikah hiji awewe teh nya kana tah bukti ieu imro'ah fi hiyalati zaujin alah soe walau tazawajat jeung lamun teh nikah sa imro'atun hiji istri kana tah kabuktian ieu si imro'ah teh fi hiyalatin eta dina hiyalah fi hiyalati zaujin eta dina halang salaki bi an sabata ku rekaan yen tumetep naon zalika ieu kaunuhu tahta zauj aya dina sarahna walau bi ikroriha jeung sanajan ku ikrona zaujah zalika kana bihi kana zalik qabla nikah hisani dina samemeh nikah kasalaki nu kadua pada tuluy ngaku alay ka zaujah sal awalu salaki nu kahiji baqwa nikahihi kana tumetep nikahna si awal wa anahu jeung sanyana ieu si awal lam yutolik eta can nolak si awal haka zaujah wa ya bari ari si zaujah mah tadai eta ngaku ieu zaujah annahu kana sanyana eta si awal teh zauj awal tolako eta geus nolak si zauj awal haka zaujah wan qodot bahkan jeung narima beak naon iddah tuang iddahna zaujah min huti zauj awal qabla antan kiha dina samemeh yen nikah ieu zaujah asani ka salaki nu kadua wala bainata jeung teu aya saksi eta tetep ditolaki kana tolak lamun kitu kumaha pahalapa tuluy sumpahnya bahkan pahalapa sumpah zauj awal teh anahu kana sanyana zauj awal lam yutolik eta can nolak si zauj awal haka zaujah akhoda maka nyokot ieu zauj awal haka eta zaujah minasani ti salaki nu kadua li annaha karna sanyana itu zaujah aqarrat eta iqrar zaujah lahu kasih etas awal bizaujiyati kana jadi pamajikan wa huwa jeung ari iqrar nya iqrar si saha si pamajikanana iqrarun sahihun eta iqrarun sahih idalam yattafiqa di mana-mana teu ittifaq di mana-mana teu ittifaq sepakat ieu zauj awal jeung si zaujah ala tolaki kana tolak. Terus watan kotiu jeung narima pegat naon iddatun iddah bi ghairi hamlin kalawan teu hamil reuneuh bi mukhalatatin kusabab nyampuran ikhtilat mufarikin bi mukhalatati mufarikin kusabab nyampuranana lalaki anu mirak anu misah li mufaraqatin ka awewe anu dipirak
raj'iyatin anu bangsa tolak raj'iyah fiha dina ieu iddah la bainin henteu anu tolak bain iddah tolak bain walau bi khul'in jeung sanajan kuladang khulu kamu kholati zauji seperti nyampuranana si salaki zaujatahu ka pamajikanana si zaud biangkana kurekaan yen bukti ieu si zaud teh eta yahtali biha biangkana kurekaan yen kabuktian itu si zaud eta yahtalia nyepen itu si zaud biha sartana itu si mar'ah wayatamakanu jeung narima ngalapsuka itu si zaud alaiha ka si zaujah walau fi zamanil yasiri jeung sanajan dina waktu anu sakedeung sawaun sarua bae ahasola naha hasil watun wati amla atawa teu hasil wati falatan kodi maka henteu narima beak naon al iddatu iddah lakin idza zalat tatapina di mana-mana leungit naon al muasyarah bergaul bi annawa kurekaan yen niat si zaud annahu kana sanyana zaud la yaudu eta moal balik deui si zaud ilaiha ka eta si mar'ah zaujah kamalat maka nyampurnakeun we ieu zaujah alama kana perkara mado anu geus kalewat ieu emma wazalika jeung ari itu mazkur tegasna mah min adamin qidail iddah teu beakna iddah lisibhatil firasyi eta karena nyarupaanna firas amparan maksudna mah parji bisa diwati kama launakaha ama seperti perkara launakaha lamun nikah si zaud ka zaujah jahilan barina anu teu nyaho fil iddati dina jero iddah fala yusabu maka henteu direken naon al auqatu naon zaman istiproshihi zaman istipros zaman make samakna make amparanana ieu si zaud anha ti eta zaujah batan kotiu balik tanarima pegat itu iddah min hinil khulwati ti waktu ti mimiti waktuna nyepen walayab tulu jeung teu batal bihaku sabab khulwah naon ma perkara mado anu geus kalewat ieu emma patabni maka ngadegkeun we itu si zaujah alaihi kana eta emma idza zalat di mana-mana leungit itu khulwah wala yusabu jeung teu direken naon al auqatu pirang-pirang waktu al mutakhallilatu anu nyela bainal khulwati di antara pirang-pirang khulwat pirang-pirang nyepen walakin la ruj'ata tatapina teu aya rujuk eta tetep lahu pikeun si zaud alaiha ka itu si zaujah ba'daha dina sabadana eta iddah ai ba'dal iddati tegasna dina sabada iddah bil aqra'i ku pirang-pirang sucian awil asyuri atau pirang-pirang bulan alal mu'tamadi netepan kaul mu'tamad wa ilam tan qadi jeung sanajan can beak naon iddatu iddah na si zaujah lakin yalhaku tatapina milu haka zaujah naon at-talaqu talaq
ilan qidaiha kana narima beak paragatna itu iddah. Waladzi jeung ari kaul rojaha nu ngunggulkeun hukan alazi sa Bulkini Imam Bulkini eta anna usaesuna kalakuan lamunna teu aya biaya eta tetep lahapikeun eta zaujah ba'da hadina sabada iddah. Wajazama jeung ngamistikeun bihi kana ieu kaul sagoiruhu lianti Imam Bulkini. Faqala maka ngadawuh ieu goiruhu la tawarusa teu aya silih waris eta tetep bainahuma di antara zauj jeung zawadah. Wala yuhadu jeung teu dihad ieu zauj biwatiha ku sabab ngawati ka itu zaujah.